Ih, eta jelema naonan cenah lagi gituan. Sigan keur salat wah kuat. Iyo bujurna. Wah, ganggu sia urang ah. Tah nya baku dah baku. Itu. Ih. Saya goblok. Baku aja mah ih. Ganggu wae naon sih. Ih, ari obat teh matak inum atuh. Nih. Naon? Nya eta eueuh mah cager. Oh, aing cager ieu teu panas teu demam. Nya eueuh teh keur naonan coba kituan. Mirunan aing rek ieu mirun seuna. Ye, atuh ari mirunan lain kos kitu atuh. Tuh nya. Ah, saya mah ganggu wae tuh jadi embungeun ah. Hidang ah. Eueuh mah tuh da ongko di seuneut atuh korengna di pareuman kumaha sih ditiup. Tuh nya. Ih. Kudu kumaha kan atuh kudu kabangeut aing kan ieu. Paling kawuruan atuh beungeutna. Tuh nya. Ih, nya ampun teh. Ih, Setan dah ah. Jaga. pundung. Sono aing. Aduh, harusnya kesila di dia. Aing 15 tahun mah. Ampun, meni kuat benar tuh ya tuh, Cok. Cok, Naon ah? wing nek nanyakan ka Cok tuh, Cok. Punya tanya we siga sariawan ah. Wartawan meureun. Oh siga eta Wawan. Goblok. Aing ngeureun nanya ka Cok kitu sok ampun aing da. Aing salah masangkeun sotek. Di mana coptekna? Anu rapetan di jero. Aing ya Kadang-kadang sok bingung nya lamun nempo cangcut awewe di eta di poe. di poe. Heuh sok kararoneng tengahna. Emang kuduna kumaha tuh, Cok? Sok mikir. Heeh. Piraku cing teh eta nu handap minuman ale-ale nya. Bisa cangcut kararoneng kitu. Bener nya sok kalaroneng yo. Anjir tahu ah. Oh ah. Ya urang sok nepon Cok. Lupa nu aing goblok. Namun dipoekeun sok tepok kok gitu, Cok. Kayaknya nu aing laleungitan. Aing tah serius coba serius. Terus naon lah? Ya, Cok, atuh boga ieu teh Cok info pagawean gitu, Cok, pagawean jaguing. Saya digawe. Heuh atuh Cok, ih aing gigiwan wae sih jelema bego. Bego. Heeh. Saya nyaho teu bego artina. Henteu. Hitut dibekap ku sorangan terus diambuan. Bego gitu. Beli es. Heeh. Ngebul ditiupan. Nawas mah ngebul ditiupan. Bego nu kitu ah. Tuh Cok aya tuh Cok ih. Pagawean. Heeh. Jadi naon wae kajeun? Kajen Cok, penting urang mah menang duit teh kitu Cok. Amun di stasiun daek sia. Tah di stasiun bagian naon Cok? Di stasiun ngabutuhkeun ieu rayawan. Karyawan Oh, bro. Ih. Uing nyaho Cok lamun di bagian eta mah Cok, bagian naon ngaranna teh? Stasiun. Heeh, stasiun mah Cok, pasti sina nyokotan karcis saja. Lain geus aya goblok eta bagian nu nyokotan karcis penumpang mah. Terus atuh ieu tuh naon? Satpam. Satpam sangka pabrik meureunna. Terus naon atuh naon? Aya satpam aya di dinya. Heuh, ieu bagian karcis lain, satpam lain, terus naon? Sebagian ngumbah kareta da Ngumbah kareta kumari Cok. Kareta kitu kumbah tak 20 gerbong. Sia kumbah. Balok. Aing mah uing ngumbahna meureun irah geus Cok ngumbahan kareta. Soalnya ke sukana dipake ngabesan kareta. Aing mah cuma terabah lagi. Atau di ditu atuh tuh di Aji Goceng. Aji Goceng. Oh, sia daek teh gawe dinya. Bagian naon deui wae? Ngumbah beko. Aing cuma sok terabah lagi. Aing serius atuh Cok, serius. Na pagawean teh pagawean mah loba goblok keur mayar eueuh. Tong nalapungan tanggal cawo ge pagawean sarua. Pagawean ya bener. Aing buat pargel kayaknya awak kamari. Buset geus naon Cok? Kas malik-malikeun kenteng. Balik-balik ke kenteng bukan jadi awak itu. Pan panas. Oh. Sieun tutung sabelah ku aing balik-balikun ka besa imah.
Jadi mana dibalikeun. Mun hujan pan ku aing turun-turun gentengna. Nah, Ya. Yo, Cok. kan bubulusan jero ieu bagi genteng ku kudukeun. Yo, metakna euceut teh atuh, boga salaki. Tayam aya. Kunaon emang orang kunaon? Truma nyaho teh sia truma. Trauma, meureun trauma. Aing ngeut trauma kunaon? Bah. Lalaki mah naon atuh da? Kunaon atuh? Sebelon lah. Tah, aing carita ya, bisa kunaon, sok carita. Capek. Capek. Heeh. Capekna kumaha? Wah, ikut kesang ka bol-bol. Ya penting aing diguas-guas aing penting. Seret kali itu, seret kali busur kan dia. Atau penyiksaan meureun nya. Gua sesekalian. Aduh, aing. Kalian nganjang anyar keneh. Tah, kumaha? Nganjang main ka aing. Nganjang jam 11 teh datang ka imah. Waduh. Tok cenah. Duh. Wah itu dibuka antep ke tok main nakolan pagar. Kali mah aing pada seberangeunana. Salah ngetok. Salah ngetok. Heeh. Itu teh gak buka we. Iya di dieu. Cek teh. Pokona ponong poliuk. Wah, muntas ka aing, tuluak liuk katenger motor. Aduh, aing nangtung deui baru. Cek teh. No lah tuh bebeb, dolo saya boga mata goblok, cek teh. Mana mau gitar kok tambah ringkung. Oh. Ayo suguhan kopi. Oh. Aku cenah kangen sama kamu. Alah, sia. Cek teh indaannya. Yuk, aing teh dina kursi. Kursi hiji kuduaan kuat haruri. Beb, cinta kamu kesini mau apa? Aku cina mau menyanyikan sebuah lagu untuk So sweet. puring kayak bulu pondok. Anjing. Mantap. Jadi deketan gendera kok. Terus nyanyikan atuh beb, cinta buat aku lagu yang paling romantis. Alah, sia. Eta mainnya jonang tung ya om. Wih, kumaha tah? Jatang nyokol gitar jreng aing buat geus kieu we kana ikun. Maju tak gentar. Rowo kata kaput. Ari geuning cilak-ciluk raga buset cilak-ciluk baju maong. Eta kopi panas kene kon seblok kana bogot. Gandeng goblok cai teh cocok bulu kana bogot. Aduh, teuing kalau jadi kos kitu, oh. Kok 7 liter gua aya tah. Mana bogot teh seblok cai kopi panas. Gua tah gitar ngabang teuing ka mana teh. Enak kasolokan datang aing ngadat Kumaha tuh cenah? aing jambret kara baju aing shit dan naon cenah aing sebok cai kopi cenah cai teh sia dan nyanyi lagu romantis kalau maju tak gentar emang kur perang ngelawan balada teh Aduh. banyak kalau bikin kencang we nyokolan ieu aing ong Oh iya. aing rambah si kanjutna kurakah ngewel Ampun. Tempatnya kumane namun di tempat kucorangan malik hulu lah tukang ong wah jejak we teman RT RW datang Datang. oh eta malam minggu nganjang lain romantis eta mah aing kuat pada misahon Kan jadi pacar reanya. sebab aing bawa lah pengen ngajak jalan-jalan Jalan-jalan. wah aing kuat dangdan aing make kabaya Oh. handap kabaya deui Wajir. aing make celana anjing aing Panu nyetri teh ya. Legging. Anjing cenah. Atau aja mah kuku aneh kira aing lempang. Maka legging aing teh. Wah, kuat geus dangdan. Mana teh bangkat jeung aing teh. Hayu cenah bebek urang jalan-jalan. Hayu cak aing teh. Aing ngicilik we di tukang ya juga helder. Kita bengkol ka toko kembang. Aduh, aing geuni kuat. Wah, so sweet ya, so sweet. Kembang buat keresek. Gitu jangan naon aing teu nanya, da pasti itu bakal di eta teh di aur-aur teh citu ya bakal siga India yo. Ayo teh pas kita mau kemana beb cik teh? Mau ke mall apa mau ke restoran? Enggak, sudah kita kesini aja jalan-jalannya. Aing dibawa ke mana coba? Ke mana tah? Ke makam pahlawan. Citu jam 10 puting naon aja di makam pahlawan. Naon aja. Sok cenah tawasulan dulu. Aing sih tah nyekar tah penting goblok suka kembang jang aing. Aing kasal we tah. Aing tawasul geus bae cing teh. Tapi ka 12:30. Beb cenah kamu lapar? Enggak, ka aing nanya. Terus lapar tadi ge cing teh. Mantuk di jam 4 sore atuh. Jam 11 cadar kene wae.
kita makan yuk cina yang paling romantis. Aduh, aing nikmat geus ngeunah tah. Hayu beb cinta. Aing dituntun. Dibawa kasih si jalan. Sugan teh arek pecel lele gitu. Sugan teh kasih ngoreng. Aing dibawa ka tukang badrek. Ka tukang bajigur. Geus gagal deh wae aing. Aing ambulan kulub suu. Aing narawang, buset aing asa diragunan ambulan kulub suu. Aing buset beb udah kenyang, udah ku aing dihakan jeung cangkangnya. Agok aing mah. Ampun. Ini cenah bandreknya mana? Ya geus ditereuy ku aing cing teh jeung gelas-gelasna. Pusing aing ah. Ayo pulang ah balik cing teh. Soalnya ini sedang mau girimis. Aduh, sudah mau ngagebret. Pulang aja, beb. Cing teh balik kesal. Cing sendang. Juga teh batu makan marake motor gitunya. Jalan-jalan teh make mobil. Ayo make naon? Sepeda listrik. Listrik deh wae. Pakai sepeda listrik terus kali pestrumna teh. Atuh eta kumaha eta? Deuh, kakarek oge aya meunang 5 meter mah godar, anjing dodorong. Apes deui wae eta mah. Asal ong. Cak aing teh. Bebeb tunggu di sini ya, sia diuk dulu. Udah sia mengjedog di sini. Kamu kemana? Dia ke sepeda listrik lah, aku pinjem dulu sekedeng. Coba balik itu make eta. Entah aing mangkat teh ka hareup. Mangkat aing jual we. Jual nih. Jual ku aing duitna pake ojek balik turung we. Eta ditengahkeun we meureun. Ku aing si bebeb ngajadog di gang we nang pulang we. Eta jual sabaraha emang? 15.000. 15.000. Ari meulina sabaraha cenah? Itu nyaho aing meulina. Penting we aya ongkos keur balik we ngojek. Itu tengahkeun we. Tinggalkeun ku aing. Disampurkeun teh ku aing isuk-isuk ong. Terus digembrong siram. Aduh aing digembrong siram. Digembrong siram. Kieu we. Ampun. Modar tah. Goblok. Aing. Balik we dijor we. Mentak aja tapi kaina hore ame meureum geus sajeuna ya. Rem. Aing mah nek kieu we meureun nya hirup teh. Jantai kieu we mah goblok lain patung. Aing. Meta solusi teh kalakos. Ieu mah aing balik ke jemaah. Tah aing mirunana. Pek tah. Ka mana sia? Nek disuang itulah nek solusi deui ah. Nah, solusi. Tuh gunuk ditusuk. Naon gunuk? Solusi. Kade ulah diduruk ulah eta, Cek. Ulah ngaduruk ieu tuur. Beungeut duruk mah beungeut. Setan sia. Aduh.